muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Walayak jeung teu cukup naon asabur rokiku baju anu ipis teu cukup mislu gozil banati atau misla boleh bari seperti mislu gozil banati anu seperti tenunan hasil budak letik, budak istri atau gozul mislu gozil banati seperti tenunan ker baju budak awewe gitu aripis gitu. Nggak eta teu bisa keur nutup orang komo lamun naon teh kieu aya baju anu transparan wanawu jeung saumpamana atau wanawi jeung saumpamana gozlil bana lianau karena saestuna eta sauburokik eta lamiyam naun teu nyegah ieu sauburokik lawan al basyarati karena warna kulit anu ipis-pisan transparan. Jadi intina aya jirim aya bentuk aya jirim anu ya dari ke santri mah dinian sok kadang sarung bolong pas di bagian pingping pingping anu bolong ada sudah tulisannya ku pulpen atau bisa nah lain jirimul misalnya eta mah da seolah-olah celpan gitu atau tinta celpan itu biasa lianau yang naunal basyarah wakada jeung nyakitudi seperti saburokik al kirbasu ari lawon atau kain kirbas anu kasar kirbas aladilahu anu eta tapikeun kirbase abhosun ari tenunan ari pirang-pirang anu bolong jadi jahitan-jahitan anu bolong atau tenunan-tenunan bolong. Nah, itu tuh bisa dipakai untuk orang karena memang ada celah-celah yang terbuka. Walau kanat jeung lamun sedia mabukti naon aratuhu orat si jalma teh eta turo bisa ditinggali ya si jalma. Ya orat minjai bihi tina beheungna. Tina beheungna eta si jalma pirukuhi dina rukuna eta si jalma. Oh sujud dia atau sujud si jalma lam yakpi maka teu cukup ye saob. Terkadang pakai kaos oblong ke rukunya pan sok ngagurayo tah si kaos oblongna lamun lalaki sok katingali ta bujalna teh umpamana ke rukuna teh si bujalna teh nah eta teh sah teu cukup cenah gitu kaos eta jadi kudu di ya dirapatkeun di talian ku rapi atuh naon bahkan lamun keur salat umpamana heug naon teh logor sehingga pas keur salat teh kieu we kado nempo bobogaan batal salatna sabab katempo eta bobogaan ku sorangan jadi lain ku baturung. Kalau sujudnya dina waktu sujudna lam yakfi cenah cukup katingali payajibu mangka wajib naon imazarruhu aya kalana ngancingkeunana ieu saom awad aidi naon aya anu aya maan teu aya ieu mah teu aya misalnya lala soal ayamaan berarti awad uma atau nyimpan perkara sudah anu ditalian ieu mah ali kana eta saum wanahu jeung saumpamana eta ma sudda alaihi atawa naonna ditamal ku naon lah cek asara mah kitu
make tali supaya eta katutup anu keur dina nalika ruku katingali bujang. Walau lam yajid jeung lamun teu manggihan isi jalma ila sauban kecuali kana baju najisan anu najis, teu boga baju kecuali bajuna najis. Walaya jidu jeung teu manggihan isi iman man kana cai silu anu bisa ngabasuh ye si iman hukan eta saubi kalawan ieu main atawa we cai anu keur ngawasuhna eta baju anu najis. Kumaha cenah pakaulani make eta ye do pendapat. Haladaru ari anu leuwih kuat eta anu sesuna si jalma eta yusoli salat di si jalma uryanan bari tataranjang. Lah aneh bajuna tong dipake. Sabab bajuna najis bisa dipakai sholat. Tataran yang cenah sholatna waliyada jeung teu wajib ngabalikan dia tetep alaihi kaeta siman teu wajib diulangi di sholat sah teranjang. Dan kabayang lamun awewe nya wasani jeung ari nu kaduana eta yusoli sholat isi jalma pihi dina teh saum wayoidu jeung ulang yesiman. Pendapat anu kadua mah pake eta saum anu najis teh ngan ke di kodoan diulang di salat di mana geus kondisi normal. Walau kana jeung lamun bukti siman eta mahbusan di penjara teu bisa ka mana-mana pi maudin di hiji tempat najisin anu najis. Di tempat anu loba najisna di penjara na teh wa mau jeung eta persyaratan si jalma teh mau saubun wahidun ari bajungan hiji-hijina layak pi anu teu nyukupan ieu saubun wahidun lil aurati kana nutupan aurat wa najasati jeung menghindar tina najis wa najasati jeung kana najis menghindar tina najis. Pakaulani maka dua kaul deui aidon deui adharuma ari anu leuwih kuat pada kaulani eta cenah yabsutu ngabeberkeun eta si jalma di tempat anu najis seungeun manehna ukur boga baju hiji anu teu bisa nyukupan kana nutupan layak pilil aurat wa najasa teu bisa nyukupan kana aurat tutupan aurat teu bisa naon teh kana najis oge teu cukup. Ngamparkeun we si jalma cenah hukan eta saubli najasati pikeun nutupan najis. Wa yusolli jeung salat eta si jalma arian bari tataranjang bila aing datin kalawan tanpa mengulang. Amparkeun we keur talenan salat itu. Sebab tempatna kan najis sungkul umpamana. Wasana jeung ari kaduana eta yusolli salat si jalma pihi dina eta saub ala najasati luhur najis wa yuhidu jeung mengulang ieu si jalma kana eta salat atawa yusolli pihi anin najasah atau sholat di luhur najis teu kudu diamparan kene diulang tapi kena diulang sholat. Walau lam yajid al ari lamun setia teu manggihan sal ari jalma anu tataranjang ila sauban kecuali kana baju li guerihi pikeun liana yesiman manggihan anu baju teh anu tataranjang kana baju tapi milik batur haruma maka haram alih kete siman naon labsuhu maka makena eta sauban. Jadi berarti gasab lamun itu haram bari soli balik salat si jalma arian bari tataranjang wala yuidu teu wajib ngabalikan deui salatna walaisa jeung teu meunang lau pikeun si manon ahduhu ngalapna ieu saob minhu ti eta si goer kohron kalawan maksa bisa dinyokot kalawan paksaan. Udah baju batur itu walaisa lau ahduhu minhu kohron teu bisa nyokot eta saob li goeri
mulai sajeng daya lau pikeun si manon aduh ngalapna eta saum bin huti goer koron kalawan maksa teu bisa dipaksa. Walau wahabahu jeung lamun tang ngahibahkeun mere ngahibahkeun wahabahu lam yajamhu. Walau wahaba jeung lamun tah ngahibahkeun isi goer geus we tulah cenah pake kerenteng lah si goer hu kasih jalma lam yajamhu qabulu teu wajib cenah narimana lam yajam maka teu wajib hu kasih jalma naon qabulu narimana eta saum fil asoi menurut kaul anu soe lil minati karena ngungkit karena jasa kan. Jadi minati ngungkit amal. Nah gitunya. Ngungkit amal. Jadi sebenarnya mah itu lamun ningali homonya ieu bab ibadah hukum teu bisa padahal mah urgen. Acara darurat cenah kitu teu bisa lamun ayeuna aya motivasi minnah keneh bakal ngungkit jasa atau kehalusan. Lamun ning aya nu mere teh tinggal heula motivasina naon kira-kira ke bakal ngungkit tuh karena jasa manehanana atau moal. Walau artu wajib diterima cenah lamun dibere ku goer teh biasa salat bari tata ranjang. Walau arota lamun nginjeumkeun walau aro lamun tang nginjeumkeun isi goer hukum teh siman lajim maka wajib buka si goer naon qabuluhu narimana ieu saum lamun nginjeumkeun mah teu naon lidom bil minati karena lemahna naon teh ngungkit jasa ngungkit amal dan nginjeum pasti dibalikeun deui pailam yakbal maka lamun teu narima ieu siman wa salat jeung salat siman kamarian barian tata rajang lam tasiha maka teh sah naon salat si jama dikodratihi karena teu mampuna si jama ala sutrati kana nutupan aurat. Walau bajeng lamun tang ngajual si goer hu kana eta saum lamun ayeuna dibere nginjeum tapi teu ditarima dibere nginjeum ku ieu baju ya Pak ieu nginjeum ya gitu lain mere nginjeum ya mah tapi teu ditarima wasola kadon salat bari tata ranjang lantas ya cenah teu sah selama salat tu salat si jama li kudrati karena mampuna si jama ala sutrati karena nutupan. Walau bajeng lamun tang ngajual si goer karena eta saum iyahu kana kaitu si jalma walau bajeng lamun ngajual si goer kana saum iyahu kata si jalma hajaro atau nyewakeun eta si goer kata si jalma fahuwa makari taub eta kalmai bawa makari siob eta kalmai seperti cai pitayamum dina tayamum bil badai wa yukro jeung dimakruhkeun naon aya salat enta salat si jalma pisau bin dina baju pihi anu tetap dina ieu sabda suratun ari aya gambar makruh gitu. Mengenang 40 hari nah atau TB atau chat naon watamsilun jeung gambar 3 dimensi lah tamsil. Jadi salah satu hikmah nutup aurat teh lamun dinai anak mah itu kan karena litamassul teh karena orang teh nek bertamu cenah gitu nek sowan bertamu ka Allah menghadap maka ditilik tina sisi etikanya mau tidak mau harus berpenampilan tertutup rapi jeung sajabana pamasul makruh
wal mar'atu jeung ari awewe yang dimakruh ke naon ayu soliya yen teh salat sal mar'atu awewe muntakibatan bari anu nutup wajah, bari nutup wajah cenah makruh gitu. Salat sorangan bari wajahna di cadar makruh muntakibah. Ila antakuna kecuali enta bukti si marah tapi masjidin salatna di masjid. Kecuali lamun salatna di masjid maka henteu meunaan henteu naon teh justru tibalik gitu. Wajib make muntakibahna teh di dieu teh. Namun di masjid waunaka bari, nah waunaka bari eta tetap di masjid teh ajan ibu ari pirang lalaki nu sejen laya tarijuna anu teu bisa ngaraksa ye si ajanib aninandori tina ningali. Jadi pain hipa maka lamun dipikasieun minanadori tina ningali ilaiha keta marah naon ma perkara ya juru anu narik-narik ieu ma ilal pasadi kana karuksakan haruma maka haram alih kata si marah naon rokuni kobi ngangkatna tutup tarai tutup wajah ngangkatna naon istilahna teh cadar meureun itu nikob tutup banget. Wahada jeung ari ieu rokun nikob eta kasirun loba fi mawadi ziarati di pirang-pirang tempatnya ziarah kabeh ilmu kodas seperti ilmu kodas zada muga nambahan hukana eta baitul muqaddas Allah taala Gusti Allah taala naonana syarofan kamuliaanana paliazdani kudu ngajauhan naon dalika eta ropun nikob gitu il mar'ah indal ajanib palyaz atau palyujtanab maka kudu dijauhan naon dalika eta ropun nikob ngabuka cadar wa istabu jeung disunatkeun naon ayu sholian teh salat sahasa awak-awakan salat biasa nisyabihi dina pang alus-alus na baju nasi jalma snack salat berarti pilihan baju yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab.